kos ieu mah kuli mah naon we. Nu penting mah bisa kabeli beas. Yam, yam. Yam. Udang caneng. Bantuan heula mah ya. Nganterkeun baju. Yam. Yam. Udang teh meuni geus borang oge. Tolo teh meuni kuat bebengos wae sia mah. Sia teh bantuan atuh aing sapoe mah. Meuni kuat henteu katalang teh sia mah. Yam, yam. Naon sih, Mak? Teh indung teh kudu bebengos we ieu atuh bantuan heula emak panganterkeun ieu baju yeuh kajoon. Ah, batu keur tiktokan. Tiktokan ieu anterkeun heula baju kajoon. Ka dewe ah. Sia mah kitu nya, teu bisa we ngandelkeun kolot teh. Bantuan atuh kolot sapoe mah ieu. Geus ah, kita ngocoblak wae dah. Tah, pentakeun duitna nya. Bara duit. 80.000 gitu. Si Iem kemananya? Jangan si Iem ah, ngajakan Ulin bete banget. Lumayan ya, 80.000. Mau dibikin ah kak emak arek caket di semoting, lumayan, kayak kos batur. Iya, tas di mana Yem? Naon sih, ieu arek nganterkeun ieu ka Haji Oon. Ulin yuk, aing bete. Tadi aing tiktokan wae mending geus beli 40 giga HP. Daripada bete, mending antir aing yuk di bonding. Kan mana pesantren, piraku di bonding. Kan aing hayang gaya atuh kos batur ah. Ya mainan mah udah mual. Wah, kieu pan ikan menang duit ieu ti Haji Oon. Daraha. Cenah mah menangna 80, ke urang pake semoting menang mah nya 80 di semoting. Terus juga mau di kuliah gitu. Dek, cuman mah gampang. Nangis tuh ayu, tapi lo disalah sama odahnya. Wah, ini eta kan yang soran bibirna meni jeding-jeding. Baik ada di mana? Iya biasa rek tulisan BLT. Menang tuh. Sama aran maneh? Bella Samsudin. Bella Samsudin ya. Ujung Mak Odah ya, Mak Odah. Bener ya? Bella Samsudin. Tah aya. Bella Samsudin isukan ka balai desa jam 8 nya. Heeh. Heeh. Mak Odah itu PRT. Mau dah. Ada. Buka ke kacamata namun di proyek tuh dah. Heuh meni pararoek kieu tuh dah. Nih geus sekolah tuh yang gaya wae eta sih dah tetempon Ieu randa. panas herab tuh dah ge. Mau dahnya. Mau dah binaon? Bin Asnawi. Asna bin Asnawi. Apa lo mau ke situ enggak ada nanya. Oh. Eueuh neng. Age ieu terakhir Haji Uca. Geuning ari Haji. Saoda ya mah. Jadi ari Haji menang, Mak Odah mah teu meunang. Ya kumaha sidang geus ti dituna. Oh isukan ka desa jam baraha? Ka desa jam 8 bawa kakak jeung KTP nya fotokopi kabeh nya. Nimbel tong. Nyari eta mah rek nimbal-nimbal ka ditu. Nya kituna ge boga duit ieu. Jajanna di ditu ngabaso. Sana sih, pernah aku kudu urusan ka itu mah ka kecamatan mah. Banyak kecamatan ada punggut tempatnya nya Pak nya. Ingat ari nu baleung har meunang anu mararat teu meunang. Yang penting urang mah meunang dadat heula nya. Kos gitu geuning. Ya, bawa kakaknya. Heeh. Lu masih PRT urusana. Oh nya kumaha da eueuh ieu mah ti dituna. Oh, yam, oh yo. Tuh, tempo. BBJ ah emak ah. Heunam. Assalamualaikum. Bu Haji.
Iya Bu Haji, isukan bawa kakak jeung KTP-nya fotokopiana datang ke balai desa jam 8 nya Bu Haji nya. Siap Pak RT siap. Eta nu aslinya bawa teu? Ente Bu Haji cuman bawa fotokopian doang ya. Oh, mohon siap lah, siap. Yang gas gitu doang ya Bu Haji. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya Pak RT-nya. Alhamdulillah, geus beres pagawean, tinggal nyantai ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT. Biasa ya. Isukan datang ke balai desa jam 8 ya. Naon? Biasa ya menang BRT bantuan. Alhamdulillah. Bawa KTP jeung non kakaknya fotokopian ya. Adek jam 8 ya. Iis nya ngaranna ya. Binti naon neng? Binti Juma. Binti Juma. Isukan datang jam 8, ulah po jam 8. Ya, yang guys Pak RT pamitnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tur nuhun Pak RT. Mohon. Alhamdulillah, gedengnya air rezeki mah nambah. Batur-batur nu baleunghar mareunang urang jelema malarat teu meunang BLT. Kumaha sinya PRT teh nyen susna. Ieu ah. Enggak, sekajon. Nggon. Mana duitna? Oh. Bawa ke mana? Arek pake dibonding. Dibonding segala dibonding sia, goreng na goreng we. Nah naonan sih buka tiung. Sabar bae kos batur. Batur. Yo mak, batur mareunang BLT, geuning urang mah kitu. Aku ya. Tuh tadi amplop di jalan tuh si Bella tanya gerak-gerikeun RT. Eta geus nanyakeun ka Pak RT eueuh. Geus majar teh cenah ngaran mah Odah teu aya catetana. Kumaha sih nya Pak RT teh ieu? Nyawa abararingu. Eta si saha si Bella meunang. Si Bella menang, Bu Haji menang, Teh Iis menang. Ari nu boga sawah mareunang. Aing nu teu boga nanaon teu meunang eta kumaha si Pak RT? Kalau ayeuna urang demo sudah liu hadi tu urang tanya. Ya kudu di demo ah. Tak imat bili kos kieu teu meunang. Ah ieu mah urang di demo. Heuh, mak percuma di demo oge geus aya di pusatna. Geus eueuh. Ya kumaha sih ieu ieu? Kumaha urang jelema teu gablek teh teu meunang tiba heula. Yang tinyohotim tadi geus aya daftaran cek RT ge eueuh arang. Yo, bansos teu meunang, beas endog teh teu meunang, aing mah. PKH teu meunang. Nya heuh, kumaha sih? Teu nempo jelema leutik, RT teh kumaha sih? Ari kanu beunghar mah meunang. Nah coba aya tanya di atuh ka RT. Kayak penting sugan urang ka Pak RT ah. Nanyakeun kumaha sih? Ah liur mikiran we. Eta duit ka manakeun duit? Duit penting di bonding ah. Di bonding geus ka dieu kan, buru. Eueuh ah. Sia teh meuli beas, saker meuli beas iam. Meni aing mah da ah. Kumaha sih iam sia teh ah. BLT teh meunang aing mah iam. Iam mah susah teh meuli ku kieu-kieu teuing iam. Isuk-isuk mah ngopi ya. Teu menang BLT ge nu penting mah ngopi. Yam, gereh hudang. Boga anak teh wayah kieu. Ngolor keneh wae.
Goreng boleh daging hantong. Kopi lah, Neng. Sakotong emang jeung mah ya. Ah, bisa beuh. Sadarna. Eta sia gaya rekaman eta. Arek di semoting. Duit kamari. Duit kamari teh pakai semoting. Iya, ulah dipake nu kitu. Seboga beas itu. Si arek dahar jeung naon? Bias mah gampang, yang penting mah rambut lurus. Oh. Buaya we digedekeun. Boga anak teh loba gayana. Imah arek rubuh oge. Buaya we digedekeun. Neng Bella, arek ka mana meni gaya, Neng? Mak Oda, pada ke desa nyandak ncis BLT. Nang BLT-nya. Mak menang tuh. Kesah, ini mali lagi nya, iya tuh ditungguan we tuh kubu haji tuh, bisa telatnya. Ah, boro-boro, Neng. Kedeng heula, Neng, kedeng. Nanti mah ayo telat jaga jam 8 ya wi. Eta kumaha si Pak RT mah nu jelema teh gablek teu meunang, ari anu baroga sawah meunang. Mesti tanya kencan. Enggeus kamari ku si Iem. Nya emang eueuh emak mah aya di sauna. Gua tarega pisan ka mate. Itu tempo tuh imah-imah nu arek rubuh. Teu meunang BLT. Nya geus ke daftar ke bedah rumah atuh mah meuni hayang-hayang teh si BLT ah. Nya hayang lah aing mah butuh duit sia teh. Oker mah bansos teu meunang, beas teu meunang. Ayeuna BLT teu meunang. Sia nu boga mobil meunang dihan. Yang lagi kami balik dari shopping, yang balikan baju daster, jabani yang baju geus teu boga geus bareak. Ya, emang ngecloknya. Oh, mak wing enak mah ye nya ye. Sabun can kabeli ye nya tah. Pemutih ye wedak we ngan dancer yang dibalikeun eta wedak we. Belikan beas lain belikan nu kitu. Banyak biasa loba. Menang pagi Nyawa dari nu beunghar mah kitu belikan naon we. Da bobong boga duit tiis. Banyak geus wing ye abis ke kaberangan ya. Eunam ka ditu ah. Ulah ngomong wae gandeng meuni Ini tararega pisan aing mah jelema teu gablek teu meunang. Ya ampun, Teh Ayu cantik banget ih, rambutnya lagi bagus banget. Iya dong. Mana menang Bella? Oh iya dong. Saya alhamdulillahnya. Iya, pada mesa iya bedak. Ini lihat mesa emas. Pasti Bu Haji nu legana sawahna lega meunang eta. Haji. Jeung nambahan deui modal. Eta Ceu Iis meunang deh Ceu Iis. Cuy saya nu nembel emas na menang. Saya tadi ayo dan ayo. Dibelikan naon? Sawah. Mari dibelikan emas. Iya Kang Sin aya Ceu Iis si ayahnya. Itu. Tapi ngarek menang duitnya. Bella. Pasti anak guys. Benar ini Bella. Ya. Oke. Tanda tangan di sini ya, lihat. Di sini sama di sini. Dua. Ya. Ini Oh, hatur nuhun ya Bunya. Ayo mangga. ya benar. Guys, di heulanya guys. Ayo. Ibu Hajah Tini. Ibu Hajah Tini, silahkan tanda tangan dulu ya Bu. Iya. Dan ini terima Ibu. Makasih ya. Ya, sama-sama. Bajingas. Geus, geus. Heulanya. Ibu Ayu Wulandari Sasmita.
nya. Ibu Is. Ibu Is, tanda tangan dulu. Ini ya Bu. Tenang Bu. Namanya di Marana. Menang duit bakso. Ya oke. Menangannya menang di bansos. Ayo ke mana ya? Pulangan kulin. Kasaha. Oh, ini belanja yuk. Beli make up, beli lipstick. Ngecrok atuh ieu. Kamu enggak ada mending ngejek wae. Kan mana kamar menang duit eta oge, kudu nyeuseum mamane. Supaya harus dibonding itu maki. Kudu aya 200, aya 80. Aku sekali itu bisa kabung haji, bu haji ge duit naloba menang bakso. Saya ngorek Sudah tangan. banyak sampai kemana? Sayangnya, udah beli bedak lah jenipennya. Sedih aing mah batu-batu menang BLT, aing tuh menang BLT, amit-amit ah. Pamer. Ya pamer lah iem. Minjem atuh. Pinjem. Maneh lipstik oge can kabayar. Baik ya sekalian. Gimana dibelikan dia lipen kurang. Mas Mas, iya ayo. minjem wae maneh mah meuni kuatan poporongos we nempo duit teh. Korek banget. Ya salah yang direbut. Mau dah ya? Mau ada binang. Oh, Nabi Nawi. Oh, gening dia terakhir Haji Uca. Kok lagi cabut? Aku masih Pak RT, mah menikmat menang itu. Oh, nyatanya anaknya Kak Uwi, nyata mah gendatan itu makanan. Ane, nu boga ima agreng, nu boga sawah. Nya eta we menikmat utara rega teuing mah teu meunang jelema nu teu boga. Maneh anu gablek sawah, gablek mobil teu meunang.